kedua anu moal dihampura ku Allah dosana di malaman nisfu saban jalma sahirun tukang sihir santri beret awewe sihir ayo sana umat akan Nabi sakabeh umatna ayeuna manusia dihampura dosana ku Gusti malam nisfu saban teh dosa urang rek dihampura ku Gusti sakabeh jalma dihampura dosana malam nisfu saban. Geuning haji ayat teu dina mimitina sugan aya dina nabi ada. Dalam ayat awalamun ayat mungkin dituna atani Jibril ala Muhammadin kan malaikat Jibril turun ka dunya aya nasdan rohbi ka kasihna Gusti Allah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung malaikat Jibril ya Muhammad kum wa sholli udah anjeun ayeuna salat 2 rakaat terus beres salat minta ka Allah angkatkeun 2 kapal panangan anjeun angkatkeun mastaka anjeun ka Allah kumaha cek Nabi Jibril kunaon kaulah ayeuna penting ayeuna hudang terus salat sunat 2 rakaat terus minta ka Allah dina ieu teh naon tukahu abwab as-sama wa rahmah penting ieu malam tanggal 15 ayeuna Gusti Allah nurunkeun sakabeh rahmatna muka ngabukakeun sakabeh rahmatna ngabukakeun ayeuna kanggo umatna magfirah sakabeh dosana dihampur dina malam manis pusaka maka geus malam manis teh zikir ku tahlil urang mah garibna biasa baca surat Yasin 3 kali nu disebutna malam nisfu saban teh setor buku setor amal aya amal tahunan aya amal mingguan aya amal bulanan tak ieu amal tahunan disetorkeun kabeh ka Allah ajeng teuing urang teu setor ajeng teuing teu zikir ajeng teuing teu ngaji ajeng teuing teu lorak diri ajeng teuing teu maca Quran tetep disetorkeun ka Allah dina buku tahunan arek amal soleh arek amal golek tetep Allah disetorkeun dicantumkeun ku Allah engke jeung poe akhirat bae dina kaca tadi sakabeh jalma sakabeh umat kanjeng Nabi dina malam nisfu saban dosana dihampura ku Allah kecuali 10 kali dihampura ku Allah mudah-mudahan 10 ieu urang teu termasuk amin hiji anu moal dihampura ku Gusti Allah teh jalma anu musyrik ka Allah jalma anu musyrik ka Gusti dina malam nisfu saban ku Gusti Allah moal dihampura ku Allah non musyrik ngaduakeun ka Allah bahasa aya musyrik aya murtad aya kufur kubur murtad musyrik murtad tapi murtad jeung ayeuna kitab Sulam Taufik murtad aya 3 hiji murtad ucapan 2 murtad kalakuan 3 murtad patekadan murtad ucapan kadang-kadang sok loba ini aya tadi ieu ini biasana sok loba eta ini ucapkeun arek cicing di mana supaya aya nu nguruskeun sadar deui tah naon sebabna boga tekad Allah teruskeun ari kitu Allah ka mana teruskeun arek cicing di mana arek cicing di mana dulur sugan we aya nguruskeun kuana diuruskeun ari kitu Allah teruskeun benar sadar deui aya murtad di ucapan nah sedek hidup teh kos monyet ayo sa nah sedek hidup teh kos anjing pan budak ayeuna mah anjing tertutup bakong apa anjing bakong anjing di bakong ya Allah eta bukan ucapan naon sababna Allah jamil sakabeh da malah Gusti Allah maha harus turun anu goreng tapi eta ucapan hiji kadua murtad kalakuan kumaha murtad kalakuan nyieun kopi pahit nyieun teh pahit nyieun susu nyieun bakakan dibawa ka kebon dibawa ka tanggal gede bah kudu digeuleuh kudu curut gebos bah hutang teu kabayar bae tanggalan boro-boro maya, boro-boro kau sekali maya hutang lagi henteu teu bisa ieu mah tanggalan gede aya di mana hutang pacaman ayeuna mah aya baradingmu ini datang ka imah haji aduh coba pangaduakeun urang teh boga hutang aya lunas amin atuh mudah-mudahan lunas aya rezekina tinggal saminggu datang deui Mang Haji hutang teh kan lunas coba doakeun ku Mang Haji amin mudah-mudahan rezekina bisa main hutang eta katuh kali datang deui minggu hadap dirain doa aing teh kan dijawab pas kayakeun teh geus lunas hutang deui hutang lain doa aing teh dijawab harjana bukan capek ngadungan geus lunas hutang maka penyakit orang sudah mati itu geus lunas hutang deui hutang dieu geus lunas ganti kana hutang baju beres hutang baju ganti kana hutang calana sakala lupa nu mantan mah eureun ditapusi berasanya hutang deui ya Allah ya Allah pantesan doa aing lain doa aing teu dijabah atuh geus lunas hutang deui itu yang arek lunas hutang deui buat nukat buat ayeuna naon tadi murtad patekadan
seperti mana bapok di teatan geus meunang bapok keju di karo. Kadang-kadang aing saudara ini zaman ayeuna mah kita kalau Tamatang kayaknya kalau bisa mah kiai-kiai ustaz-ustaz make cat make sendal teh mah aya perang hapus nomorna. Lebih ke aya kieu ka aya nu ngawe ka arti sing abdi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mang Haji sarecat can. Ayeuna penting-penting kieu Mang Haji, ayeuna urang ngimpi teh ngimpi motor Mang Haji, ari motor Mang Haji nomor saena baraha? Karek naon dipasangan suka gelo. Ka motor-motor ae. Ya Allah, mungkin lamun menang, ayeuna lamun menang gede, komo bari gede mah menang Mang Haji kayak dibere, jeung abador pada pesantren, suka siap kebelat aing mah pasane di pos gitu. Ya Allah, ayeuna mah kasda kok jadi tim dari kiai, mudah-mudahan ya. Maka aing teh hayang make cepet lah aing teh hayang. Astagfirullahaladzim. Kodi pasangan kasda kiai dingani sukan Pak Kiai, abdi tos pasang make kiai. Kadang-kadang kan ada balik kiai minta nomor, kiai saking kesana ditipukeun eta sudah naon saya ngomong ditipukeun. Pas aya ditipukeun gelot dicokot kumaha bah nomor di pasangan isukan poin-poin belakangnya kiai sedang nomor kiai ku abdi di pasangan. Aisyah teh hidang-hidang deui itu goblok kumaha tah menang si kiai cepot kiai teh hidang deui. Dua naudzu sahadat de nunggal tilu murtad patekaran boga tekad dina hati ayeuna boga tekad ayeuna Allah aya dua kade tekadkeun dina hati Allah aya di qul wallahu ahad qul ucapkeun ku anjeun ya asrafal khalqi hei anu ucapkeun ku anjeun Muhammad jalmi anu mulia huwa Muhammad huwa Allahu samad bahwa Gusti Allah teh aya di Allah teh anu tunggal, Allah teu anakan, Allah teu dianakeun. Pokona tekadkeun sagolek pangkek sakanggeus pajul, ulah bisa ulah deui, tekadkeun tanamkeun percayakeun di hate Allah aya hiji. Nu kadua anu moal dihampura ku Allah dosana di malaman nisfu saban jalma sahirun tukang sihir, santri merek awewe sihir nah. Ayo siap. Surat Yusuf budak buari buat ngabul awewe dalam nama awewe naon kajen teh ayat Quran tapi tujuan dipakai zalim komo dipake malek awewe hukumna dosa tapi jeung melek musuh jeung ngancurkeun musuh mah tah dihancurkeun sabab arek ngadukeun agama Gusti Allah buat ngabul. Ayeuna santri jalatin kali teu saking global batuy jalatin saking global ya katipu tapi kadang-kadang aya yakin mah beunang sahirot jalma tukang sihir zalim kabatut dina malaman nisfu saban Allah taala ngampura dosana kamu muka tilu malihat pula dosa Allah di malaman nisfu saban kahinan dukun dukun no kabar opat tukang ramal bintang sian baraha bintang sian naon aduh tukang ramal mudah-mudahan sendirasa Allah subhanahu wa ta'ala amin. No kalimat malihampura dosa Allah di malaman nisfu saban teh nyaeta ayeuna jalma musok lieur minum arak mabok waduh lieur mana kulon mana wetan mana kaler mana kidul mabok nama haji lamun mabok arak eta haram hukumna mal nisfu saban wa dihampura ka Allah tapi lamun mabok cinta tapi kekabawa maut Allah dihampura dosana teu ayeuna mana aya contohna aya Laila Majnun ayo Laila Majnun teu dikeun ka paeh eta lebih ke penting ka impi beurang ka bayang-bayang penting jadi kenangan beurang jadi penting jadi impian beurang jadi kenangan naguban asa handapun ngakarak kasuluhuran yang gigir asa gigireun leumpang asa nuturkeun rupat asa diudak nepo termos asa si nyai oh pakai impi-impikeun penting ka paehna
si Majnun ayeuna lamun anjeun kaula cinta kaula tepikeun tidak terhambat, cinta kaula tidak tercapai, di mana kaula mau heula atau anjeun mau kaula bakal datang ka makam anjeun ka kuburan anjeun bari ngucapkeun assalamualaikum. Cim ayeuna laila lamun anjeun datang ka kuburan kaula, lamun anjeun ayeuna mika tidur mika cinta ka kaula datang ka kuburan kaula bakal ngajawab. Begitu ayeuna si Laila maut kadenge tersebar kadenge ku si Majnun ayeuna bawa ka kuburan mika tidur maut didatangan ka kuburan anak ucapkeun assalamualaikum dijawab ku si Laila di jero kubur waalaikumsalam harita keneh maut eta cinta ka bawah mah dan cinta ayeuna mah macara kitu batur ngaji cinta mangkat kaluar ieu mah guruna umpama ngaji maraka malam minggu baru buka cinta masing-masing baru kuna ngaji arareueuh mudah-mudahan dirasa Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal